Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang dangu patetep layar dina tutorial ngagunakeun aplikasi Sunda Digi salaku media ajar dina materi puisi Sunda. Simkuring Nuri Siti Nurjanah, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu video diajukeun dina mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa anu diampu Dr. Harisantosa Nugraha MPD. Iwari pasualan anu karandapan ku pelajar teh nyaeta diantarana media pangajaran anu kawatesanan, referensi digital anu teu nyukupan, siswa teu paham atawa teu ngarti dina ngagunakeun basa Sunda, oge kurangna pamahaman guru dina ngagunakeun ilmu teknologi. Tah kukituna simkuring baris ngawanohkeun aplikasi anu bisa dijadikeun referensi khususna dina pangajaran puisi Sunda umumna pikeun basa, sastra, jeung budaya Sunda. Nami aplikasina teh Sunda Digi. Ya aplikasi teh mangrupa platform digital anu dimakarkeun ku Universitas Pajajaran pikeun ngamumule basa, sastra, jeung budaya Sunda. Tur nyadiakeun rupa-rupa fitur diantarana konten edukasi, kamus basa Sunda, jeung akses ka unggah sumber literatur Sunda. Kumaha cenah lengkah-lengkah ngagunakeunna teh? Yuk urang pedar hiji-hiji. Nu munggaran mah tangtos wae urang kedah ngadownload heula aplikasi Sunda Digi di Play Store atanapi App Store. Buka aplikasi Sunda Digi anu parantos di-download. Klik izinkan. Tah, ieu salindia utamana. Di dieu ngawengku rupa-rupa fitur Sunda Digi. Di antarana aya bewara, tanya PR, kamus, peperenian, jeung rea-rea deui. Sateu acan digunakeun, diparedih pikeun registrasi heula. Klik garis tilu di luhur palih katuhu, login, ajeng klik daftar. Di dieu aya sababaraha kolom anu kedah dieusian. Nu kahiji aya ID reveal, tapi sifatna opsional. Urang lajeng wae ngalebetkeun jenengan. Teras surel atanapi email, kata sandi, konfirmasi kata sandi, nu pamungkas mah klik wae registrasi. Tah, ayeuna mah parantos ngagaduhan akun anu ditandaan ku ieu identitas. Ayeuna urang milari referensi materi puisi Sunda. Scroll ka handap, lajeng klik fitur puisi. Tah di dieu aya referensi materi pikeun pangajaran puisi Sunda. Aya jangjawokan, sisindiran, guguritan, sawer, pupujian, wawacan, kawih, rumpaka kawih, tembang, jeung sajak. Contona, di dieu baris muka referensi sajak. Klik sajak. Pikeun neanganana bisa ditinggalian hiji-hiji, di scroll ke handap, atawa bisa diteangan dina kolom pilari. Ketik judul sajak dina kolom pilari, contona bade milarian sajak ajengan Cigalumpit. Klik judul sajak. Tah, ieu naskah sajakna. Lianti naskahna, aya oge tau nyieuna jeung sumber medalna. Pon kitu deui, nalika neangan warna puisi Sunda sejen bisa ngagunakeun lengkah-lengkah anu sarupa. Kumaha? Babari kan? Cindekna, kaonjoyan aplikasi Sunda Digi bisa dijadikeun sumber informasi ngeunaan basa, sastra, jeung budaya Sunda dina pasualan hesena ngaakses sumber bacaan basa Sunda. Platform atikan dina internet anu bisa diakses kalawan babari ku sakabeh kalangan, nyadiakeun konten jeung materi pangajaran anu miboga kualitas, sarta solusi dina maluruh hasil digitalisasi kabudayaan Sunda salaku pusat data. Cekap dugi ka dieu heula nya, mugia mangfaat pikeun sadayana. Hapunten bilihna aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.